Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, ayeuna urang ngabahas istilah-istilah kasehatan dina bahasa Sunda. Istilah kesehatan dalam bahasa Sunda. Aya sababaraha istilah kesehatan dina bahasa Sunda. Sok sanaos ayeuna henteu dibahas sadayana. Aya sebagian anu bade dibahas, anu bade disampaikeun ataupun didugikeun dina ieu kesempatan. Simak videona. Istilah kesehatan dalam bahasa Sunda. Nu kahiji, ewateun. Artina penyakit jerawat. Ewateun teh penyakit jerawat. Tah istilahna teh anu jerawatan teh ewateun. Nu kadua aya gondongeun. Ai gondongeun teh nyaeta panyakit bengkak pada leher. Jadi dina beheungna ataupun dina leherna aya anu benjolan gede bengkak. Biasana saurna mah ieu teh kakirangan yodium ataupun kekurangan yodium sehingga bengkak. Nah, osok disebut penyakit gondongeun. Jadi si leherna teh bengkak. Eta gondongeun. Nu katilu nyaeta hapur. Tah hapur mah nyaeta penyakit kulit. Nyaeta bintik-bintik putih barodas belang. Tah ieu mah biasana tina kesang ataupun tina tepa ti batur jamur gitu sehingga jadi bintik-bintik putih. Nah, eta teh ngalegaan osok ngalobaan. Eta hapur disebut. Nu salajengna aya hileudeun, aya hihileudeun. Tah hihileudeun teh panyakit anu aya dina kuku, dina panangan, biasana teh dina panangan, dina tangan. Diinfeksi kuku teh ngabadagan, kadang jadi jiga nu buruk, busuk. Nah, eta teh infeksi dina kuku, di dalam di jero kuku. Di biasana teh sok aya dina panangan. Eta hileudeun. Salajengna aya jengkoleun. Tah jengkoleun teh nyaeta panyakit nyeri kiih atau sakit kencing karena keracunan jengkol. Atawa jadi lamun buang air kecil teh nyeri gitu. Perih. Nah, biasa entah ieu teh disebutna teh jengkoleun. Salajengna aya disebut kaligata. Tah kaligata mah nyaeta panyakit gatal memerah di sekujur tubuh. Jadi biasana aya nu kaligata mah aya anu alergi, biasana alergi kaligata mah nya. Tah anu dampakna dina badan teh beureum, kadang barentol, ujug-ujug tah kaligata. Terus aya keueusseun. Keueusseun. Tah keueusseun teh panyakit dina waos, dina gigi. Gigi teh ujug juga harideung. Tapi lain makanan tapi ujug juga harideung. Jiga anu berkarat. Nah, itu disebut teh keueusseun. Waos keueusseun, huntu keueusseun. Nah, gigi hitam gitu. Keueusseun. Mata kudu dijaga kitu nya. Kudu daek ngosok waos. Salajengna aya leuncangeun. Tah aya leuncangeun artina nyaeta panyakit gatal pada sela-sela jari kaki. Jadi biasana dina sampean dina kaki kitu nya osok aya disebut teh lamun bahasa lainna teh aya kutu air. Nah, biasana dina istilah dina Sunda mah leuncangeun.
jadi ateul dina malegar gitu, ateul dina sela-sela jari-jari kaki. Lilinieun, tah lilinieun nya ayan disebut lilinieun, artina panyakit tangan menggigil atawa dina sakabeh badan. Ayanya dina sakabeh badan, jadi sakabeh badan teh euneg-eunegan we gitu. Jadi bergoyang, teureun-eureun. Jadi euneg jika nu gempa teureun-eureun. Jadi lilinieun mah penyakit menggigil, jadi menggigil terus dina kujur badan teh. Kadang tangan hungkul, kadang kaki hungkul. Jadi bergoyang we terus sanes joget. Tapi lilinieun mah nyaeta penyakit menggigil atanapi euneg oyag gitu sakabeh badan teh teu bisa dieureunkeun, bergetar gitu, menggigil jiga anu tiris padahal mah henteu. Eta lilinieun. Salajengna nyaeta muriang. Ai muriang mah nyaeta panyakit panas dingin, muriang paranas tiris. Muriang euy, tah eta teh paranas tiris. Atawa demam kitu nya. Muriang tah istilahna teh. Terus aya sakalor. Tah, sakalor mah nyaeta penyakit saraf tiba-tiba atau ujug-ujug tegang atau napi dina bahasa kedokteran mah disebut teh epilepsi. Atawa sakalor teh sami dengan ayan. Nah, penyakit ayan disebut teh sakalor. Jadi penyakit anu tina saraf tegang, ototna teh tegang jadi kejang-kejang. Sakalor nya. Terus aya salatri. Nah, ari salatri mah nyaeta penyakit pusing. Ai pusing teh naon? Mual terus karena naon? Perutna kosong. Jadi matak kudu sarapan heula gitu. Nya matakna kudu sarapan heula saupamana bade aya kegiatan teh. Kecuali bulan puasa, maka bulan puasa dianjurkeun kudu makan sahur tah eta. Nah, jadi salatri mah penyakit pusing, mual dikarenakan perutna kosong, jadi teu acan tuang heula, teu acan sarapan. Salajengna nyaeta aya sesekeleun. Nah, lain seuseukeuleun tapi sesekeleun. Sesekeleun mah nyaeta panyakit sakit di ketiak atawa di selangkangan atau dina selangkangan paha dina lamun di mah ketiak ieu mah dina sela-sela paha sakit. Nah, eta teh disebut teh sesekeleun. Terus aya singsireumeuun. Ai singsireumeuun mah nyaeta penyakit dingin. Jadi serasa digigit semut baik dina kaki atau dina tangan. Jadi misalkan kelamaan duduk atau apa, nah itu teh biasanya sok kesemutan. Serasa di gemrong ku sireum. Ada singsireumeuun atau kesemutan bahasa Indonesia nama. Salajengna aya turuwisen. Nah, turuwisen mah nyaeta penyakit semacam bintitan pada kelopak mata. Jadi aya benjolan merah dina kelopak mata. Itunya turuwisen. Lamun baheula mah osok disangka noong anu mandi. Cenah sok noong nu mandi tah turuwisen. Padahal mahnya eta teh penyakit dina kelopak mata. Jadi benjol gitu, kecil nya. Tapi nyeri sakit. Salajengna nyaeta aya kanceuh. Kanceuh teh nyaeta penyakit yang sudah sembuh kambuh lagi karena makanan. Jadi sudah sembuh tapi kambuh deui kusabab makanan. Contoh misalkan penyakit kulit budug. Saur dokter teh ulah waka emam anu hanyir, misalkan ulah
makan heula nu asin teh ikan asin atau napi endog ke bisi timbul deui kambuh deui bae sembuh we terus makan deui can sembuh pisan makan deui nah makan anu dilarang cek dokter misalkan nah kambuh deui tadi disebut kanceuh nya kambuh deui salajengna karugrag nah karugrag mah nyeta hampir sami sareng kanceuh tapi benten artina karugrag mah sudah sembuh sakit lagi dikarenakan kerja misalkan atau ulin-ulinan misalkan panas panas dingin demam nah sudah sembuh dalam jarak 2-3 hari sembuh besoknya main bola hujan-hujanan atau sakit lagi nah itu karugrag ya salajengna aya kekeongeun tah aya istilah kekeongeun jadi artinya nyata penyakit kuku yang disebabkan infeksi biasana teh aya dina kaki dina jempol biasana aya dina jempol kaki jadi di sela-sela kaki di dina di bawah kuku nah aya infeksi sehingga bengkak gitu. Biasana aya nanahan aya getihan eta teh keongeun terus aya titirah nah aya titirah mah nyata menenangkan diri di suatu tempat supaya sembuh dari penyakit jadi atawa titirah teh pergi ke suatu tempat untuk berobat gitu supaya sembuh dari penyakit si akang eta masuk tos titirah kaditu kadieu tah gitu berobat supaya sembuh dari penyakit gitu. Ke hiji tempat gitu mendatangi suatu tempat supaya sembuh nah, eta teh titirah aya mamayu tah mamayu mah lain penyakitnya sanes penyakit mamayu mah tapi ya mah gembul makan setelah sakit jadi saminggu sakit misalkan setelah sakit gembul makan teh gembul tadi sebutnya mamayu ujang teh mani mamayunya nah mamayu teh biasana gembul makan setelah sakit tah eta istilah-istilah dina bahasa Sunda ngeunaan yang berhubungan dengan kesehatan kemudian ingat supaya terhindar dari penyakit supaya henteu katarajang ku panyakit katarajang teh kakeunaan jadi supaya teu katarajang ku panyakit urang kudu ngajaga kesehatan diantarana rajin mandi rajin ngosok gigi makan makanan yang bergizi makanan yang sehat harus membersihkan lingkungan hidup, lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar rumah kita dan sebagainya. Sebagai antisipasi dan sebagai penjagaan menjaga kesehatan ya. Itu saja kanggo pelajaran bahasa Sunda. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.